cicing. Aya hese lulus. Cicing. Sok hese lulus eta sok ngesangkeun ka guru eta teh. Cicing. Ngomongkeun pisan. Hidup parantos ngiring ujiannya. Ujian nasional aya sabaraha paket tadi teh? 30 paket. Tapi urang teh di Kabupaten Sumedang kulantaran alhamdulillahnya persiapan jeung Bapak komite sareng sepuh sadaya ulang budeg gesang yang kai lebih ke kalian kenaon dengan gesang alhamdulillah sa Kabupaten Sumedang SMP Negeri 2 Cimalaka ranking kalimat padahal sekolah aya puluhan koprok sekali koprok mereka koprok mah asup ka surga tah ayeuna ku bapak rek diumumkeun hasil ujian teh lulus teu hideung ya cicing kumaha rek diabsen cicing palangor tong hareureui cicing cicing palangor ngajudong cicing tedek aja dong ampun TBC kurang-kurang nama jantan guru teh bu TBC kurang-kurang sabar mah nyapi omongan beak karep zaman kiwari tiditu tidieu guru teh serba salah akhirna mah dicarekan nama gitu dicarekan ngalaman guru teh aduh bingung cicing bapak rek ngabagikeun surat pengumuman kelulusan engke ku hidup sadayana buka nah lulus atawa Rijang kapayun Rijal buka ka ditu tingalikeun ka ditu engke ka bapak dipirit hiji dua tilu suratna kade ayeut morosot tarik deui ayeut morosot Suntara buka aduh sareng bapak guru hoyong suntangan heula hiji dua tilu buka aduh tos anu lulus baris anu lulus baris anu lulus baris Nenden salam ka bapak sud pipit ini surat Nenden bukanya hati dipirit hiji dua tilu lulus ulah hiji tuan bangor pisan aduh ampun Gusti ketinggalan nu bangor saha wae tah riweuhna jadi guru teh kieu saterusna tah Dimas buka Dimas salam gelajeng bapak aduh bojor aman pirit lulus teh hiji dua tilu tingali lulus sujud syukur aduh cas Dika saha ayeuna manis itu bibirna Dika saha ayeuna cinta eta kunaon kunaon eta patuangan melenung lalawara teuing tanpa lulus geus melenung Boy ngompa ya, lah tarik tengok ikut pak kompa gitu iya suratna buka hati-hatinya. Oh asuna ka bapak sing mesra. Aduh, Gusti hiji dua tilu. Hiji
dua tong ditinggalin ka batur pirit oh ya lulus ya alhamdulillah lulus. Kantun saha Jakaria Jakaria salam ulang ke bapak cing lulus ya buka payun ke kaditu kasepuh hidup Jakaria jauh dekat dia cing dong harerewa eta harerewa kumaha aja dong teh ya kamina teh aing pulung jadi gulung ke aing pangsilan Jakaria aduh tok kecang euy Kania, neng Kania kapayun. Aduh, anggun. Tong nyopongan eta. Siap. Naon? Bade nyanak kelulusan. Ya, assalamualaikum makanya. Moga-moga sing lulus. Buka. Toh, tinggalikeun ka penonton. Ka sepuh hidup. Mun dirawas bukan teh kumaha. Arab jadah ya budak. Ada luas. Bangor sia. Pak guru teh ulang tarima teh kitu patut. Ada luas. Salah di macan. Karmila. Atas hati acan. Karmila. Buka, tadi itu Karmila, mayuna kasepuh hidup. Karmila, mana sempurna Karmila? Ayeuna kantun Anissa, mana Anissa? Anis? Oh, jangan gede Anissa. Anis. Mana? Bapak lain. Lain. Aduh. Ampun. Nah, bukanya salam mulai yang bapaknya. Ya. Buka. Habis buru. Ayeuna kantun atau sadayana. Hiji deui. Oh iya hiji deui. Samsul kapayun. Ai. Tinggal kakak atuh. Ulah silulus wae atuh ari Samsul. Awas teh nyaho we. Assalamualaikum bapaknya. Siap. Ada deketin jeung bapak. Samsul itu. Dia hari ini begitu bukannya mudah-mudahan lulus Samsul oge-nya. Buka, pirit dua. Iya salah bapak ngabagikeun eta mah urut ketik eta mah salah hampura iya umpahan iya lulus iya lulus entah iya pas lulus salah tadi mah salah bapak nyokot bere jeruk ubahan hayang duit tuh ya duit 1.000 hayang 2.000 hayang di bapak 1.000 kalah hayang 10.000 20.000 50.000 hayang naon atuh ari maneh atuh penyilir hayang kageur teh hayang naon hayang naon oh hayang cicis di bapak hayang di komito di bapak kut sok atuh baris
ari hayang kitu mah tagihan. Sok, dar. Sok, kan itu papai. Papai kan itu sadaya. Papai kan itu papai. Papai kan itu papai. Papai kan itu. Sok papai sana, bawa. Papai kan itu papai. Jadinya bisa terus tunjuk mau murid teh nih hejo karena duit 30 nawe itu terus wah di papai deui terus baris sampai di kapayun baris cek saha saudara di lomba teh cek baris kajajar sih tadi geus lulus ku lulusna laliwar kene wae aduh lulus tunjuk cek saha cenah teh di jeroan aduh bangun nah kabina-bina teh ya wah cicing nuhun nya geus dipapai tapi geus ngahibur sadaya warga geus beunang kan sekalian meuli sawah gitu geus cukup ya ibu bapak kadang wargi sadaya oge tamu leman di mana wae ieu teh kan sakadar ngiring auk ngiring dingah sukan rehna siswa-siswi urang lulus sadayana kalawan ranking luar biasa sa Kabupaten Sumedang. Ieu teh sabenerna saha atuh kikieuan teh? Jaro rek patut teuing manusia teh. Cik buka di dieu Rija kapayun. Ajedog nu sajana. Buka. Saha katuh. Ibu kaur, Ibu Yeni eta teh.
buka terasa bukaan sadayana gitu nya. Nah, nenden saha atuh ari nenden saha seneng nenden teh saha 1 2 3 4 5 Ibu Rostati geuningannya sadidinten ngawulang bahasa Indonesia oge Kepala Perpustakaan SMP Negeri 2 Cimalaka. Suntara Abayun Suntara saha ari Suntara saleresna buka 1 2 Ibu Ria Kurniawati staf tata usaha SMP Negeri 2 Cimalaka. Saha deui ayeuna Samsul. Aduh. Saha Cik, saha atuh Samsul teh atuh saleresna buka 1 2 3 Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Teruskan, angan, bisa aja natong laliwan. Dimas, sahari Dimas, buka, tong isin, tong isin, 1 2 Pak Aca Setiawan, staf tata usaha SMP 2 Cimalaka. Sinta, aduh, iya nunggu deui. Paul katempuhan geus ieu. Sinta saha saleresna ari nyai, cik atuh buka. 1 2 3. Ibu Heni Suryani, staf wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Hatur nuhun. Ayeuna bagian Carmila. 1 2 3 Carmila buka. Ibu Yaya Rokaya sadidinten ngawulang bahasa Indonesia, staf wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana. Ya. Jakaria. Saha ari Jakaria? Menik ojek 1 2 3 Ibu Cucu Ratnayu, staf wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Hatur nuhunnya geus ngiring ngahibur. Anissa sieun ganggung badan. Buka saha 1 2 3 Pak Ahmad Apandi sadidinten ngawulang PPKN. Hatur nuhun. Tinggal hiji deui Kania. Dadah heula. Dadah. Sok hidup teh saha atuh Kang? Nu saleresna saha? Bukan Pak Deri Gustira sadidinten ngawulang matematika. Ieu teh ukur au ngahibur kasadayana. Hatur nuhun, hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.